Sayung serana kapan sidik nagara alam kadir jate sasatna pinanggijeng katungaraan pinanggijeng kehancuran sayung serana ari maneh jeung nyebutkeun aya naon sagala rupa awas apa kejadian ti mimiti nepikeun ka ayeuna tinggal di karaton beladi itu geus tutung diduruk ku si Anoman teh diduruk ku si Anoman monyet bodas putusan si Batara Rama ta si bangsat aturuk-turuk kamari Paman Pati Prahasta ngamasing pati tumakaning perlaya mastakana dirag-rageun dihareupeun kula dina waktu harita katuruk-turuk adi aing si Sarpakenaka anu dipikanya ngamasing pati tumakaning perlaya di Medan Danalaga nyatana ku si Lasmana ngelaan kaula anu jadi lanceuk turuk-turuk aing nyeri hate ku si bungsu tas si Gunawan Wibiksana maneh ngabelot ka pihak musuh si kurang ajar tah meureun dibeja-bejakeun Rusia urang ka Batara Rama yakin Rusia urang teh dibejakeun ku si Gunawan teh nepikeun ka urang teu meunang kaunggulan rumatak dina waktu ayeuna lamun perang tara nyorang kemenangan rumatak ayeuna nagara langka hancur tutumpuran rumatak akang jadi rungsing sayung serana sayung serana